Gening geus jam 11, palingan asa sepi pisan kawas di kuburan. Nya bulan ge mani surem kitu nyumput tukangan mega. Hii tiris deui, Senen, Salasa, Rebo, Kemis. Palingan mani asa kareng, ayeuna teh malam Jumaah geuning. Jurik jeung Kunti geus ngalincar wayang kimah. Rere heula hisupan teruskan deui. Ari itu naon nya belah kidul si gayana kukuyukungan. Tuh ngatep ngadeukeuteun pagar. Jelma katenjona mah jih rek naon eta jelma teh siga ngalacot naik kana pagar. Sidik-sidik ieu mah rek ngabangsat digebah sia ku aing. Nanya keneh salah naon. Sidak pisan kalakuan si laing teh nyurigakeun, sok saha nu teu curiga. Geus ampe tengah peting, cicing di nu poek, terus rek naik kana pagar imah batur. Nya naon kasebutna ari nu kitu, pasti si laing boga niat jahatnya. Rek maling ka imah batur si laing teh. Ngirit listrik deuleu, naha teu nyaho kana aturan Bapak Bupati. Urang teh kudu ngirit energi, ngarah kapake ku anak incu. Unggal peting ge di ieu kota mah reyem-reyem, siga di lembur terus pandina di canganana ge. Angger we nyurigakeun ari ngalacet kana pager mah. Har, ari si laing siga nu ngalindur, nya lumrah atuh. Munu boga imah ngonci panto imah wilayah kieu mah. Pan ieu teh geus tengah peting, sidiknya si laing rek maling dilaporkeun sia. Neangan alasan sia mah bangsat, mun nya rek matamu. Terus gerbang digembok naon hese namun mencet bel, tuh deket tangkal buah ngadaplok dina tembok.